Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring pun Nurul Azizah dina program Warta Sunda. Aya naon wae dina dinten ayeuna mangga urang sakseni warta salengkepna. Dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun sawantara warta anu kantos kajantenan dina sasasih kapungkur ieu. Partai Demokrat negaskeun teu acan resmi ngadukung Joko Widodo Ma'ruf Amin. Wakil Pupuhu Partai Demokrat Syarif Hasan negaskeun partaina teu acan resmi ngagabung dina pamarentah Joko Widodo atau Ma'ruf Amin. Nurutkeunna dugi ka kiwari Majelis Tinggi Partai anu dipingpin ku Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY teu acan nentukeun sikep. Anjeunna oge nyuwunkeun kanggo sadaya pihak sabar iwal ti sikep politik Partai Demokrat teh bade ngalangsungkeun rapat. Pamirsa, mung sakitu anu hatur ku program Warta Sunda dinten ayeuna. Simkuring pun Nurul Azizah amit mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.